Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulim fid dharain. Al-ahdasu isnani. Al-ahdasu ari pirang-pirang hadas eta isnani dua. Asgoru hiji hadas leutik wa akbaru jeung hadas gede. Pal asgoru mangka ari hadas leutik eta mah hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu mah al wudu akana wudu. Wal akbaru sedengkeun ari hadas gede eta mah hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu mah al gusla kana adus. Hadas kabagi dua, hiji hadas leutik anu kaduana hadas gede. Pada uninga sadananya. Hadas leutik teh nyaeta sakur-sakur hadas anu ngawajibkeun kana adus gitu. Non, hadas leutik teh anu ngawajibkeun kana wudu, hadas gede mah anu ngawajibkeun kana adus. Tapi tengah nama cenah tah hadas aya tilu. Lain aya dua. Aya tilu hadas teh. Aya hadas leutik, aya hadas sedang, aya hadas gede. Aya hadas leutik, aya hadas pertengahan, aya hadas gede. Gitu. Anu disebut hadas gede mah nyaeta haid. Anu disebut hadas sedang atau hadas pertengahan mah nyaeta jinabah atanapi janabah atanapi junub. Eta hadas pertengahan. Ditinjau kana lobana paharaman gitu. Faliko nima yahrumu bil haidi aksaro min goirihi gitu. Kusabab paharaman pikeun jalma atau pikeun awe anu haid leuwih loba tibatan anu sejena, maka anu haid maka eta haid disebut hadas gede gitu. Yusama hadasan akbaro ta tengah nama gitu. Jadi hadas gede teh nyaeta haid. Walikauni ma yahrumu bil janabati aqalla mimma yahrum bil haidi wa aksaro mimma yahrumu bil hadasil asgori yusama hadasan ausato gitu. Paharaman keur jalma anu keur junub itu leuwih loba daripada hadas anu biasa nu leutik ngan leuwih saeutik daripada anu hadas haid kusabab haid, maka anu junub disebutna hadas pertengahan atau sedang gitu. Walikoni ma yarumu bina kide wudui aqalla min zalika yusama hadasan asgoru gitu. Fa asgoriyatuhu akbariyatuhu wa tawassutuhu bi'tibari qillati ma yarumu bihi wa adami qillatihi gitu. Maka ijiran disebut gede leutik jeung sedengna ieu hadas teh tergantung kana loba mana gitu. Paharamanana anu dipigawe loba mana pagawean gitu anu dipigawe ku jalma anu keur hadas. Semakin loba paharamanana maka semakin gede hadasna kitu ari tengah nama. Ngan geus nu umum mah hadas teh kabagi dua, hiji hadas leutik, dua hadas gede. Hadas leutik leungitna ku wudu, hadas gede leungitna ku adus. Tah kitu nya kartos eta seputar hadas. Tos kabahas asana mah paharaman kusabab wudu, paharaman awe anu haid, paharaman keur jama anu junub ngan dihandap anu pararoho deui teh geuningan eta. Nya di antarana haram salat, haram tawaf, haram naon deui. Tah gitu. Tergantung. Lamun wudu mah maca Quran teu boga wudu
Teu naon maca mah asa ulah dicabak Qur'anna. Lamun anu junub jeung nu haid nya teu meunang maca, nya teu meunang nyabak. Gitu. Dibuka deui we eta mah. Salajengna al-auratu arbaun. Ari pirang-pirang orat eta arbaun aya 4. Orat teh aya 4. Auratu rajuli mutlaqon wal ammati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Anu nomor kahijina orat lalaki. Nah, urang lalaki kabehanana ieu nu hadir. Orat lalaki sarua jeung orat amat atau orat amat sarua jeung orat lalaki. Oke, orat lalaki. Oke, orat amat dina salat sarua jeung orat lalaki bari mutlak rek dina salat atawa luareun salat. Orat lalaki dina salat atawa di luar salat nya eta ma baina surrati war rukbati. Perkara antara bujal jeung tuur. Tuh. Orat lalaki rek dina jero salat atawa dina luar salat eta teh anggahota badan antara bujal jeung tuur. Tuh. Orat amat dina salat apal amat. Lain ngaran jelema amat teh moal. Amatun, amat teh ayeuna mah geus eueuh. Abid awewena amat teh. Hamba sahaya awewena disebutna teh amat. Eta dina jero salat oratna teh anggahota badan antara buja jeung tuur. Keun bae susu ka mana karep oge gitu. Ngan eueuh ayeuna mah amatna oge. Tengahna auratu rajuli ay dzakaril muhaqqiqi falau kafiron walau kafiron au abdan au sobian walau ghairu mumayyizin. Ieu orat lalaki ka dieu. Ya. Lalaki rek kafir, rek muslim, rek jama lalaki merdeka atawa hamba sahaya, rek budak leutik sanajan eta budak leutik teh can hideung. Can hideng. Si moal hideng can. Karek hideung. Sekali deui. Kangaran-ngaran lalaki rek kolot, rek budak, rek muslim, rek kafir, rek merdeka atawa abid, itu rek budak leutik sanajan can hideng, rek di luar salat atawa di jero salat oratna adalah perkara antara buja jeung tuur. Nah, maka titip eta budak ulah sok dianggap pedah budak leutik. Orat mah orat we sanajan budak leutik. Gitu. Komo awewe. Orat mah orat we sanajan can hideng. Gitu. Sawaun fi sholati aw kharijiha ma baina surati wa rukbati lakin binisbati linazri maharimihi wa mamasilihi. Nah, gitu. Ieu diperinci deui orat lalaki teh henteu mutlak anggahota antara buja jeung tuur. Diperinci deui kitu soteh lamun dihareupeun mahramna jeung dihareupeun papadana gitu. Lalaki pada lalaki eta antara buja jeung tuur gitu. Ti buja ka luhur jeung ti tuur ka handap lain orat. Kumaha cenah ari eta buja jeung tuurna termasuk orat? Eta mah amma nafsu surrati wa rukbati falaysa bi auratin lakin yajibu satru ba'diha mimba bima la yatimu wajibu illa bi fa huwa wajibun. Buja jeung tuurna mah
zatiahna bujajeng tur eta mah memang lain orat gitu. Ngan nutupan orat moal sampurna tanpa nutupan bujajeng tuur. Kuasa kitu eta bujajeng tuur teh wajib ditutupanana. Mimba bima layati muwajibu illa bihi fahuwajibun. Nutupan orat nyaeta anggahota antara bujajeng tuur teh moal sampurna tanpa nutupan bujajeng tuur. Atuh wajib nutupan bujajeng tuur. Tah gitu. Kade mau tong sok make celana pondok, sok sanajan keur main bola, orat mah orat teh gitu. Gitu. Di sarung atuh main bola teh. Hek jadi kiper genah-genah teh. Gitu. Pakai komprang kan gitunya. Ulah make calana pondok. Orat eta. Kumaha cenah lamun dihareupeun awewe, tah sia lamun dihareupeun awewe mah lain deui oratna teh. Tadi mah anggahota antara bujajeng tuur soteh sekali deui lamun hareupeun mahram, saha mahram teh indung, bapa, adi, lanceuk gitu. Loba lah mahram teh, keluarga kerabat dekat. Gitu. Lamun hareupeun batur mah awewe sejen, hareupeun awewe sejen. Sekali deui. Nu tadi orat antara bujajeng tuur soteh lamun hareupeun mahram jeung hareupeun lalaki deui gitu. Lamun hareupeun awewe mah lain deui oratna teh. Gitu. Ieu ngomongkeun lalaki yeuh. Amma auratuhu bin nisbati li nazril ajnabiyati ilaihi fajami'u badanihi hatal wajhi wal kafain. Masya Allah. Walau ingda amnil fitnati. Kitunya. Walau rokikon fayahrumu alaiha antanzuro ila syai'in min zalika. Lamun hareupeun awewe anu sejen mah ajnabiyah. Gitu. Maka oratna teh sakabeh badan. Kecuali henteu hatal wajhi wa kafain malah beungeut jeung dua dampana ge orat. Walau ingda amni fitnati sanajan salamet tina fitnah kana teh. Sanajan hamba sahaya, sanajan abdi tu kitu nya. Kitu tah. Orat hareupeun awewe mah. Makana urang kudu tertutup we kitu. Sarua urang bisi rek dicadar moal. Gitunya kecuali engke ima dina kitab Sapinah tengahna gitu engke lebih luas nama dina kitab-kitab anu lebar. Kayak diperinci deui tergantung situasi dan kondisi engke. Lamun situasi misalnya situasi ngawuruk gitu tah. Terus situasi muamalah jual beli eta teu naon gitu. Terus situasina berobat dan lain sebagainya tak gitu. Ieu mah secara umum heula hukumna itu seperti kitu. Nya. Payahrumu alaiha haram atuh haram keur awewe sejen batur nu eueuh hubungan kerabat hubungan mahram itu ningali kana perkara apapun anu aya dina awak lalaki sejen. Teu tah. Kumaha cenah lamun keur sasoranganan khalwata. Lain deui oratna teh. Ulah pedah boga sangkan pedah nu urang ieu lain orat. Wa bin nisbati lil khalwati as-sawatani faqat alal mu'tamadi fatasulu anna lahu salasa auratin. Tah. Lamun keur khalwat mah keur sorangan. Keur mandi, keur kiih, keur ngising, nu jadi orat nanti nyata dua gegeuleuh gitu. Lawang kubuh jeung lawang dubur. Lawang hareup jeung lawang dapur. Tah eta mah orat eta. Ulah mane ngompo ditingali gitu diteliti kanjut sorangan teh gitu. Nah aya nama asa bingkeng cek semua teh. Oh, orat eta mah. Ulah pada buat cengklak eta kumaha ya teh. Nah gitu. Eta orat ingdal khalwat wa binisbatil khalwati ausau atani. Sarua orat eta ge sorangan ge. Ulah sok ditinggalinya gitu kecuali darurat.
Tah kesimpulanana fatasulu anna lahu salasa auratin. Kesimpulanana lalaki ngabogan 3 orat. Lamun hareupeun mahram hiji, lamun hareupeun mahram di dieu rek lalaki rek awewe ngan mahram aya hubungan kerabat mahromiyah. Mahram di dinya aya ku musaharoh, aya ku nasab, aya ku naon rodoah suson. Oke, insyaallah dina lain kesempatan dina bab sejen ngabahas mahram. Nu kadua, hareupeun mahram jeung hareupeun papada sesama lalaki, oratna teh adalah antara bujal jeung tuur, eta lalaki. Gitu. Ayeuna misalna urang gitu ngaji di dieu misalna calana kolor wungkul misalna teh, tapi nu panjang kolorna. Kaluhur tadi baju teu nanaon gitu. Ngan ku batur disangkana nu gelo paling kitu. Jadi teu nanaon dirinya teh dalam artian lain orat. Nya teu dibaraju misalna teh kitu ayeuna teh. Ih, geuleuh ningalina ge nya. Sanajan lain orat. Eta nu kahijina. Nu kaduana lamun hareupeun ajnabiyah, awewe sejen anu teu aya hubungan mahram gitu. Sakabeh badan oratna teh. Makana urang ulah sok nembong-nembong ngahajakeun hareupeun awewe teh nembong-nembong ping-ping ataranya. Da mah kabitaeun meureun cenah. Kakak geuleuh ih. Naon cenah eta mangmo ngadon ditembong-tembong eta bitis sakitu bubur kacang bahe eta dina bitis. Tapak pelor, tapak perangungkul naon ditembong-tembong da mah kabita cenah meureun cek urang, cek awewe teh. Gitu. Ta maksudna sok ieu hubunganana lain kabita jeung teu kabitanya, ditutupan mah anggar wajib tutupan mah. Lain hubunganana kabita jeung teu kabita eta mah lain kadenya hubunganana. Jadi nutupan gegeuleuh eta teh kitu. Dan nu disebut orat teh lugotan an-naqsu kekurangan gitu. Wa syai'ul mustaqbahu. Ngaran orat menurut bahasa adalah kekurangan jeung perkara anu dihitung-hitung geuleuh. Geuleuh teh eta orat. Ngewanya gitu. Eta tulale gajah ditembong-tembong da geuleuh ningalina oge gitu. Can hideung meureun gitu pan gitu. Can jigah ladu gitu. Yeay cenah meureun. Ih, geuleuh ningalina ge. Gitu. Makana kau ditutupan da geuleuh eta teh. Nya ge ku urang dilucu-lucu da geuleuh baturon ningalina. Ku urang diimut-imut, dikepang mah ku urang teh gitu. Di kumaha nih? Diuntun mah, terus dicukurna teh geus geus rupa-rupa dilucu-lucu ku urang. Da geuleuh ningalina ge. Dimohekeun segala rupa da geuleuh we, makana eta perkara teh wajib ditutupan. Itu orat menurut bahasa kitu moal. Asyai'ul mana be teh mustaqbahu. Wasumya miqdar alladzi sayadkuru musannaf biha liqabhi zuhurihi. Tah. Wa tutlaku syar'an ala ma yajibu satru fi sholati wa ala ma yarumun nazru ilaih. Orat teh gitu, sesuatu anu geuleuh ketika tembongna. Jeung syara ngabahasakeunana syara disebut kana orat teh adalah suatu perkara anu wajib ditutupan dina nalika salat. Jeung perkara anu haram ditinggalina sanajan eueuh syahwat gitu, sanajan teu kabita. Ulah pedaah da urang mah misalna geus nini-nini moal anu kabitaeun ka uing mah euy. Atuh mul moal kabita teh meureun ari pantarna mah sarua gitu. Kitu nya itu wajib tutupan dah. Eta nu kahijina. Eta nu kaduana. Nu katiluna orat lalaki ketika sosoranganan khalwat. Nyata lawang hareup jeung lawang
tukang gitu. Urang mun mandi kumaha sok telanjang bulat kitu nya. Data betahnya mun di calana atau di sarung teh nya. Gitu. Ulah ditingali we. Ari alusna mah eta teh ditutupan. Ngan ku sebab teu betah teh urang teu biasa teu betah nama. Par'un i'lam anna nazral mar'ati zauja ila zaujiha jaizun fi jami'i badanihi ka'aksihi. Ajengan kumaha hukumna awewe ningali sakabeh badan salaki atuh meunang. Gitu. Jaizun fi jami'i badanihi. Rek kanu mana wae nempona gitu. Mangga eta mah. Kaaksihi seperti meunangna eta salaki ningali kana sakabeh awak atanapi sakabeh badan pamajikan. Naam, mohon gitu pisan. Kumaha cenah lamun ieu teh lalaki teh mung ditingali ku awewe teh daerah pan sok aya nu kitu lain era sok sanajan ditingali ku pamajikan sorangan sih atuh tong melong wae daerah dipelongkeun teh gitu. Ku era anana ku dipelong ku non ku pamajikan sore menika era gitu komo dina panggung baru tempong ku sareanya cik atuh meuni melong wae cek salakina teh ka pamajikan tong melong wae tah kumaha lamun kitu in mana hamina nazri ila uratihi imtana alaiha nazru ilaiha maka keur eta awe teu meunang ningali ka salaki lamun salaki nyarek ulah ningali era orang ditinggalikeun jangan dilihat tapi rasakan saja cenah gitu. Ulah ditinggali cenah nu uing mah ieu ruareol misalnya teh jiga anu entog mang endi gitu. Ulah ditinggali rasakan saja tah maka keur eta awe teu meunang ningali kana orat salaki lamun salakina kitu keberatan oratna ditinggali ku pamajikan gitu. Kumaha lamun sabalikna ieu mah salah awe pamajikan nu mung ditinggali teh cing atuh cenah meureun era barala misalna teh gitu can di koredan kumaha gitu ulah dipelong tah kumaha lamun kitu bi khilafil aksi eta mah sok sanajan awewe keberatan longtong awe bahasana sok sanajan seorang istri keberatan oratna ditinggali ku suamina eta mah henteu ngaruh panyarekna pamajikan sangkan ulah ditinggali orang teu ngaruh eta mah aku mah uing we meureun cik salagina teh kitu dan nu uing man mah kitu tah qat'an pasili annahu alasanana yamliku tamatu abiha wala tamliku tamatu abihi gitu sabab naon alasana mah alalaki ngamilik gitu berhak gitu kana tamatu teh enak-enakan ngeuneunahan ngalap suka ka pamajikan wala tamliku tamatu abihi beda pamajikan mah tidak berhak tidak memiliki kana naon disebutna teh tamatu senang-senangan enak-enakan sok dibagikeun eta na lebar stiis kumaha bieu teh poho deui geus we kesimpulanna mah salaki memiliki istri tapi istri tidak memiliki salaki gitu geus dibelilah gitu cek kasarna mah eta pamajikan teh makana bebas kumaha oge gitu kumaha cenah lamun abi teh resep ningali kana orat pamajikan nu eta lakin nazruhu ila farjiha kubulan au duburon makruhun salaki ningali orat pamajikan rek nu hareup rek nu tukang sanajan meunang tapi makruh hukumna gitu makruh terus makruh sote lamun eueuh hajat eueuh pangabutuh lamun aya pangabutuh mah meunang gitu Masya Allah kumaha lamun ningali kana jeroanana diteliti gitu aya naon itu jeroan teh wow gitu.
Wa ila batinihi asyaddu karohatin. Eta mah kacida pisan makruhna eta mah ningali kana jeroana nama. Meunangan makruh. Sakitu heula. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, aya nu picelakaeun tadi Mang Adi panghapuskeun heula Mang Adi. Itu ari tuman heureuy teh kalepasan syahadat deui. Wallahu a'lamu bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.